Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahilladzi arsala rasulah bil huda wa dinil haq liyudhhirahu lahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Sugri ning puji tinuju unggul ka Gusti, sembah sujud pangabdian pamujaan ngan ka pangeran saantero alam. Kuwung-kuwung nu melengkung luhur gunung, mega malang nu kumalayang di awang-awang, atumbiri nu tugleuwi jadi ciri kana sugri keagungan Gusti. Beurang jeung peuting jadi panggeuing pikeun jalma nu areling, nu ngikir pikir ku dzikir ngasah manah ku pituah dina galur Rasulullah. Uteuk tongo walang taga sadaya aya dina cangkingan kakawasaan mantena Allah Subhanahu wa taala. Shalawat miwah salam urang sanggakeun ka Rasul panutan alam, Nabi anu senelir tur pinuji, Rasul nu jadi tuturus laku dina papantunan hirup manusia, raraga urang sadaya ngahonta gapura jatining bagja lahir tumekaning batin. Mugi atas sadaya sing nitis ka ahli waris, natrat ka para sahabat, dumugi ka para wali santri kiai, walatra ka para alim ulama, tehilap ka urang sadaya sakur umatna anu sapapaos nanaat taat turut-turut tumut kana ajaran mantena, oge mudah-mudahan urang sadaya kenging sapaatna hinjaga yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak miwah ibu girang pangajen hormateun simkuring. Dina danget ieu simkuring baris ngaduwikeun biantara ngeunaan karakter nonoman Sunda Kiwari pikeun nanjeurkeun eksistensi budaya Sunda di zaman Kiwari. Parantos kauninga kurang sadaya yen eksistensi budaya Sunda di zaman Kiwari teh ngalaman kamunduran. Naha geuning simkuring bet kumawantun nyarita sapertos kitu sabab kasaksi pisan ku simkuring dina zaman anu ceuk sakaol katelah zaman milenial, zaman anu geus sagala nyampak tina sagarupa widang, boh dina widang iptek, boh widang kahirupan, kabeh geus ngalaman kamajuan anu signifikan ti poe ka poe. Ganti wanci, ilang bulan, kurunyung taun, sok sanajan zaman geus ngalaman kamajuan, tapi dina kurang-kurang narekahanana seni jeung budaya mah kalah beuki kadeseh wae. Malah beh dituna pisan mah bakal ilang pamarana. Ieu hal dilantarankeun loba nonoman Sunda Kiwari anu geus culdog-dog tinggal igel. Nu nya di lain-lain, nu lain di nya-nya, oray nyaan di parehan, ari orayan di bareulian. Bapak miwah ibu girang pangajen hormateun simkuring. Sunda Kiwari butuh nonoman anu bisa mawa ngaran Sunda komaraan. Nonoman anu wawuh kasemuna, anu apal kabasana, anu rancingeus rasana, anu rancage hatena. Bisa nganyakeun kanu nya, ngalainkeun kanu lain. Anteng, manteng, muarek monteng sanajan loba anu muntang. Wani ngaku yen yeuh kuring urang Sunda, kuring nu bakal ngajaga, ngariksa sakabeh ageman tatali parantiki Sunda. Di mana dina diri nonoman Sunda geus pancek dina katangtuan hirupna, pikeun ngaronjatkeun seni budaya Sunda, maka Sunda bakal ajeg keadil hunganan. Bapak miwah ibu girang pangajen hormateun simkuring, balik deui kana caritaan anu mimiti, urang salaku nonoman Sunda kudu bisa ilubiung ngiglan jeung ngiggelkeun zaman. Hayu urang mangpaatkeun kamajuan nu aya pikeun nanjeurkeun budaya Sunda. Cara nyeun karya anu nyata ulah ukur ku carita. Di zaman Kiwari mah media nu bakal nyarita. Sok sanajan dina kaayaan mangsa sasalad Covid-19 ieu ulah jadi halangan keur urang pikeun terus
motekar nanjeurkeun budaya Sunda. Malah mandar kabudayaan aya janggelekna. Ngawujud dina wangun video, wangun sastra jeung tulisan anu bisa diakses ku balarea. Isuk jaganing pageto generasi satuluyna bakal tetep mikawanoh budaya. Sunda ulah tepikeun ka leungit ciri ilang cara nu aya karibugang. Bumi manjing ka langitna, di langit sea hujana, lembur subur kota Bagja, harta geus ngawujud harti, hukum geus ngawujud adil, nyanding pamimpin karayat, ucap jeung lengkah sarua, pitutur ngawangun subur, ayat ngawujud ka adab. Heug urang teuneun dihandelem pieum geusan sapeureun, cag urang tuna dihanjuang siang, geusan alaeun paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang sampeur deui. Hadirin anu sami linggih, rupina mung sakitu anu kapihatur, nada siapunten tina samudaya kalepatan, boh bilih langkung saur bahe carek, kirang tata, kirang titi duduga sareng prayoga, ninggang kana sisindiran. Sindang laya parapatan cisaranten lembur buhun. Samudaya kalepatan hapunten anu kasuhun. Bobo sapanon carang sapakan, rahayu kersaning Gusti rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.